Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji sareng syukur urang panjatkeun kehadirat Ilahi Robbi, sholawat sareng salam urang curahkeun ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatna, keluargana, sareng urang sadayana salaku umat akhir zaman. Anu dipika hormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Tasikmalaya, anu dipika hormat Ibu Bapak Guru atau SMP Negeri 4 Tasikmalaya, serta anu dipika bangga rekan-rekan saiman jeung saperjuangan. Dina kesempatan ieu sim kuring bade ngabahas atau ngambedakeun hiji pokok diantara anu membahas tentang pangaruh internet ka rumaja. Hadirin sadayana, satu acana sim kuring tembeyan diantara sim kuring hoyong medakeun watasan masalah anu bade dicarioskeun, nyaeta diantara pangaruh internet tina segi positif urang sareng tina segi negatif. Internet cekap nu teu asing di zaman ayeuna. Internet biasa diakses di mana we, cukup modal HP anu ngabogaan koneksi internet atau cukup ngamodal duit sabaraha ribu perak. Ayeuna mah geus loba warung nu ngajual jasa internet atau anu mana sok disebut warnet. Seueur ilmu nu aya di internet nu bisa ku dicopot sagala informasi nu wae aya di internet. Informasi bisa dicandak kalayan gampang sagampang urang ngabalikeun talapak panangan sareng ngicapkeun soca. Teras naon hubunganna jeung siswa, tangtu pohara seueurna hubunganna internet di zaman kiwari jeung siswa, sabab siswa teu luput tina anu namina informasi sareng ilmu. Internet teh nyaeta media anu pang-efektifna sarta gampang diakses di mana wae jeung kusaha wae, sanajan teu bisa dipungkir yen ayeuna kabebasan ieu teu bisa oge disalahkeun gunakeun jeung salah dina narepkeunana. Rea pisan hal-hal negatif tina internet, salah sahiji nyaeta contona pikeun anu kakarami kawanoh kana internet nyaeta bisa ngabuka situs-situs gambar-gambar atau video-video anu teu sawajarna, kacanduan game online nepi ka poho kana sagalana. Tapi aya oge segi positifna. Siswa bisa neangan informasi anu luas mun dibandingan saukur diuk cicing ngaregepkeun guru nerangkeun bisa nambah rencangan dina jejaring sosial. Rumaja nyaeta makhluk anu rentan kanu parobahan di sakurelingna. Rumaja biasana sok nurutkeun anu dominan nu aya di sakurelingna. Mangka ti eta alusna lamun urang bisa bijak ngagunakeun internet keur kamajuan diri serta pribadi urang sorangan. Sakitu wae biantara ti sim kuring. Hatur nuhun tos merhatikeun akhiro kecap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.